asa beki halus begini teh. Mana nempo? Kali. Bener euy. Sayang kawin deui heuh. Heeh lain. Aya tuh. Erek. Kumaha tuh awak lu. kieu? Jalan awewe teu beres-beres. Enggak. Woi. Bukan boga referensi dukun, dukun peret. Ieu geus ka dieu deui we ieu. Iya nak kenaon ieu? Kenaon? Aing tong bae jaya ke batur. Euy sakumaha muga. Pasti dukun. Dukun naon? Lieur aing gawe we. Asa kebeneran. Dewek ningali Itu bisa sare. dewek ningali HP asa galis wae teh. Jangan kali. Anjir, siga Angel Karama. Kan mambo. Budak ayeuna mah sak galis. Ya hayang kawin deui perasaan. Satu pulang podcast we lah. Ayo podcast aja. Siap. Tuh itu mesti disiapin kamera. Siap lah. Mana? Aing ada di nit-nitan itu berarti sepuluh. Izinnya. Heeh. Siap. Buka lah podcastna. Buka lah aja. Kenalan lah buka lah. Buka lah. Encan kenalan. Kenalan. Buka lah baik. Sok bayar. Buka lah we. Podcastnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama kami Obrot TV, obrolan tanpa bobot tapi pasti berbot. Kenalan lah. Sadamina. Rek ganti ngaran cenah mah. Uus aya nama. Oh diganti. Nah kamari Abraham itu. Iya pan. Kecaletot. Oh tidak lawan lagi. Tak nama Uus berapa lagi? Kumaha emang mau dari ngobrol kenalan. Kan tadi teh urang tuh permukaan Facebook ningali budak ayeuna mah asa garelis. Alah, nulis mah euy. Jadi hayang nyanung cenah ngomong. Heeh. Langit nu baja kabar urang ge. Majar mau syarat geus didukun nih. Naon ieu mah juga eceng gonok. Pan ti dukuna. Cek dukun cenah. Jang lamun misalkan hayang awewe lieur ku ujang. Cokot daun Kalakai lain, daun anu panjang beureum cenah. naon Ting eta? daun naon manggih ieu ya. Ting daun naon ieu ya. Eta juga naon ya bener ya. Juga naon kumang naon ieu mah. Kada ulah secok-cokot. Kubang kuburan eta mah. Pokoknya mah ieu mah dimakan. Oh, kamu Pantas. Daweuh di lain mah. Wah, Iya rek dibawa ya ka dukun. Tah. Tinggal digumahkeun. tapi kirana eta dukun teh halus teh bener teh yakin teh orang kena pelet. Pokona mah cek beja mah mun kasih dukun sensor ya. Mun ka dukun eta cenah. Awewe lu sakumaha sombongna lu sakumaha goreng pot sakumaha alusna lieur tah. Wah, Tapi kan hutang berliut. lieur kalau meler cenah apa orang erek meler ayo lieur ku awewe. tapi cing orang rek nanya eta dukun eta pamajikan halus teh. Ari ningali dina foto mah Butut. Wah ditipu deh ku dukun. buah-buah aja euy. Kumaha tuh ieu euy? Tulis gan kieu kan dukun. Meureunnan urang teh kudu ngarumasakeun diri. Heeh, atuh banget juga martabak. Meureunnan ku Allah ge geus dijodoh-jodoh. Banget kesurupak kieu. Anu ieu gitu ya. Heeh, itu pan. Wiku ge sok loba nempuan na TikTok, aralus. Heeh, sange mau Ari panggil jeung aslina si goreng filter bener. Loba non rekayasa beungeut. Rekayasa beungeutnya filter cenah mah. Ieu kopi nu kamari nya. Heeh. Bobodohna mah nu kamari gitu. Kamari ya teh. Padahal mun bieu Ngeunah keneh da. sabaju sababuh deh. Iya, Aya di ditu. baju aing berdua. Jauh banyak pura-pura nama gitu beda poe gitu syuting padahal mah ayeuna gitu kena ganti baju gitu. Tah kumaha tuh solusina ye? Kumaha? Nyiasatan budak ayeuna kan garelis. Bisa tuh lamun misalkan kira-kirana aya bagian lamun urang kawin deui Kawin deui. ka barudak ayeuna tawat mungeun nyangan dukun gitu. Tah sugan aya anu metu aing ya sedep percaya dukun tah Aya dukun mah, di ditu lah. Di ditu aya Darah anu nya. bukan daerah anu we lah. net sensor. Heeh. Sian. Lah Kumaha? tinggal aman eta mah. Kumaha tah? Teu mah eta wewe kitunya. Ngalet urang cek. Tok jang dina seberapa persen heula aja 25. Maksudna 20% kumaha? Mun cek urang mah tingkat-tingkat Kadarna gitu. kadarna Oh, lamun Level. liar mah levelnya maksudna. Terus kumaha tah? 25 Senakeun mani biasa gitu kan. Di mandian. Di mandian fotona bikin. Ku cai tapi Cai. lain ku biasa. beusik. Balungan. Balungan. Terus kumaha tah? Lalu kedua kadinya deui urang tuh 50%.
siap. Tang 90% kumaha ya peningkatan. Oh anger Berarti canggih reaksi namanya. Canggih reaksi. si kalinya deui ngajaran 3 kali. 3 kali tah dengekeun heula 3 kali ya Siap. 75% sia jang siap 70%. Kumaha efekna eta? anger keneh wae Anger kene wae anjir aing curiga. kadinya deui 4 kalina 100%. urang pulkeun teh mah 100%. Oh, kumaha tah? Siap. Anjir pada kalian urang Jadi kieu meureun aweuna mah anger hare-hare tadi sih lain pelet nu gopet. heeh Beungeut nu ruksak. beungeut rusak takdir bae Jadi berarti kumaha ya solusinya supaya ulah terjerumus di kadukun. kumaha tuh nya Tapi butuh di kuawetnya butuh. Jadi aing lieur jar. penyemangat hidup atuh awewe teh Atuh kieu ayeuna mah Kumaha narima kene urang teh kana takdir. Beungeut kos jahe menang ngestrek ya. Wayahna we bakal menang pemajikannya gitu anu seimbang. saimbang nya kahe nu geulis eta oge. Heeh. Lu orang teh yang ngarobah keturunan tah ulah jiga ting buuk teuing gitu banget teh ulah nurun ke bapak gitu ya nurun ke dewek. we teh awe geulis Padahal lamun teu akur jeung ente misalkan pas ngajuru teh ada curiga. Barak saha. Takut gitu. Berarti ulahnya dudukun teh. ulah Tapi ke pemirsa misalkan kayak dukun pelet mah ada bisa. Bejar kita traveling. Rada tarik kana mistis ya mah. Ngaruksak berarti ya curiga disesatkeun emang ya. heeh Soalnya mau dipikir secara logika awewe geulis ku daun nu kieu Heeh. Gak asup akal ya. asap asup akal. Dalam mun bener mah aya pelet tuh. Heeh. Misalkan urang ngerek melet artis anu geulis anu beunghar. Benar. seperti saha tah artis teh Oh kos. aya udah Aya. Kuat we sensor. Tuh di sana. Bisa kasinggung. Heeh. Hampura we gitu. Terus gitu beneran. Mantap. Nya percaya teu percaya kana pelet gitu. Tapi mun anu halus mah bejar. baik kan Masalah aya sok jadi si udon nih. Heeh. Dengan aya lalaki raminjun hek mawa awe geulis. Oh, Wah, dukun. pelet. lain teh mah ini pelet Kumaha tah? orang mah. Kumaha tah kumaha? jadi ini bapak tuh boga hutang gede Oh. kabayar tak bayar we kawin cenah anaknya Bisa jadi gitu. gitu Aduh, mudah-mudahan pas terjadinya orang saya mudah-mudahan. Nah, gitu. Aduh, power para wargi ya. Mau main pelet-peletan. Ulah. Serem aing mah. Ini kena pelet lauk aing. tapi lamun ieu nya Kumaha? ningali awewe nu garilis gitu Heeh. urang mah sok heran sih ya Heran aku mah. pan dahar sangu sarua heuh Heeh. awewe garopet gitu awewe garilis mah jeung aralus daharna naon gitu Oh, Beda lamun lainnya tuh naon ongok gitu Beda parabna us. bedanya Beda. beda mulai urang mah kan biasa dahar teh jeung semol goang. Apa semol goang? apa nu hejo Oh, nu cengek kungku jeung uya geus we nya. Sedikit Kadang-kadang panas, make bubuk bata gitu. Meh rupan. Terus non deui lalabnya, lalab gitu. Dating baru dak anu garilis gitu. jika nama teu wauheun lalab mau wauheun Naon wae itu biasana kadaharan Udah ka kanana malah tik wah. gitu mah stick drum. Gargutan. Nah kanan minyak Iya, minyak. glowing. Make glowing. kayak glowing kan dia banget ayo cek urang mah kenal nya banget glowing dah ayo menurut urang da nya asa geuleuh gitu Oh, oh. Mata sok loba maksakeun nih awewe anu di Karampung. Hmm. Banget glowing Gitu. gitu. glowing ayo beuh. Ayo, aduh ampura ya kan ampura kanu mirip-mirip gitu ya. Mirip-mirip. Da emang kurang kudu heureuy konten aing mah sekarang lu konten aing mah bahan. Tapi berarti kieu Kumaha tong ningali awewe itu tong tingali beungeut hungkul. tong tinggali banget nangungku apa wargi Nah, tingali nepi ka ieu beting suku nama Romeo. buat yang Aku kadinya berarti kumaha ya solusinya ya ke para wargi menengan awewe ya nengan jodoh. Udah kumaha cek Mang Mon sok. kumaha nya urang mah sieun pamajikan nongkrong. Mau jalan kurang mau share. Pokoknya apa mau api mau ngomongin kieu kira-nya. Kumaha sok. Nah intina mah da ai saukur nafsu heuh. Teman nafsu aja ningali rupa mah gitu. Ningali nu geulis urang teh saukur serhayang. Heeh. Kudu nalipak diri urang teh deui. Beungeut kos kieu. Ngaca heula. Heeh. Hayang nu kitu lah apalah daya gitu. Heeh. Ulah Rupa dalam hayalan gitu nya. ulah nepi ka maksakeun neangan dukun. Ulah. Di pelet itu ieu. Anas duit beak, hasil henteu. Hasil henteu. Ah, syukur wae. Nyeri hate bunyi. Diri Tabung
nyalakeun karena mantra. Padahal mantra mah tanya naon cenah aing mah cenah dititah cenah. Kuluna mah lain pelet nu gopet. Lain. Nu kuat jeung Asip goblok. kuat banget di rumah. goreng banget juga asepan. Kudu naripak diri. Kudu nalipak diri jadi oh berarti kieu meureunnya kudu sadar urang teh bahwa urang teh urang mah kudu sakiayana kudu nya rudaikeun nu kieu meureun tarimakeun kidunya ulah-ulah ningali nu luhur teuing be artis pada artis sama urang mah hayang jadi artis urang ge Geus kebebeng. artis maksakeun anjing terus kumaha cek Mang Us ya Naona supaya para wargi dulur-dulur anu terjerumus dalam dunia perpeletan kumaha sangkan terjerumus nya ari cek abi mah gitu nya cek abi gitu. mah Mending keneh tong gituan lah. dong kegituan Sidik mah loba duit alama nyalamperkeun kabeh oge. usaha Usaha. Cik naon yang rongsok naon? oh Babat ecek. teu naon nyaram soget naon ja aya juragan mosok Iya, rongsok. kita para warga sedayana jadi ulah sampai terjerumus ke dunia perpeletan cenanya kecuali mun kapisek benernya bohong heureuy Ayeuna mah geus membejaan we. Tah itu. Ayeuna mah lobakeun duit. tubakeun duitnya Awewe mah sebenarnya mah geus dikodrat matre. Matre eta awewe. bener mah waduh mun baterai Dina timbul aya berita oh aki-aki nu geus kemong-kemong acan. oh Pamajikan aya opat. Oh, kanu ngora di teu kagok kanu geulis anjir eta eleh aing tuh Berarti lain pelet. lainnya Udah sih tapi beungar. duit berarti duit, loba duit. pan loba aya mah dina tok-tok oge geuning TikTok anu lalakina yang seumur 200 tahun pamajikanana 20 tahun gitu kan panumpangnya Numpang ibarat oh tapi rada bener cenah Aya. aya. sugade nak konten hungkul gitunya siga urang keur ngobrol kieu padahal mah nyaan cenah teh Ngawin aki-aki. aya di sidik ternyata jero teh oh duit cenah loba Duit loba. Dalam mun aya mah kieu deui euy. Ma. Misalkan dewek ge mun hayang ngarobah beungar, Hmm. jangan ini beungar anak. Akan harapan orang teh isukana tereh Tereh pae. Ngan power. Kumaha Urang pae. Kana luas. oh asal ulah nyusu Keracunan. wah asal kita kena aduh hampura kaparan ini emang harus nya ambil hati bisa ini nonton gitu hampurannya imah gur Ini nonton haik beungar. ya bejaan oh bejaan we jalan apa lah ya rek daftar ya jadi nah gitu merenya oh kudu hati-hatinya ulah sampai terjerumus ke dunia naon cenah pelet perpeletan awewe cenah naunan lah gitunya Ngenaunan gitu kan. Iya nah ieu. picen lah aing bisa nyontohan gitu Tak gitu lah sok gitu we pesan ti host kumaha. pesan ke para warga sedayananya teman-teman dimanapun we ayana teman dulur Obro TV ya hampura bisi aya kalapatan sim kuring dina catatan ieu bilih aya tingkah laku sim kuring oge bertilu anu mata bertiga Bertiga. bisi aya tingkah laku kami bertiga yang membuat suasana menjadi tidak kondusif gitu ya mohon maaf dan mohon dimaklumi karena dia hanya kontennya di pamajikan aing nonton ge ripu ya Bisi aya anu nu kasenggol nu kasiku heeh. Terus? Boga non mantra pelet mantap pelet nu ka itu kasinggung. Terus da memang jitu pelet teh cenah. Bejaan dewe. bagus pak lagi mau beres-beres mau beres-beres jadi pokoknya mah ulah pati dipercayakan ting nu kitunya urang mah ikhtiar we lah Ngalah duit. perbaiki diri supaya nanti sesuai jeung anu diteangan ku awewe tah kitunya Naon duit yang teh? Duit. duit di wae Duit. oh mudah-mudahan para warga sadayana jeung urang sadaya sing loba duit Amin. dengan cara halal Amin. sakitu wae teh sim kuringnya bade duduk wae tepang deui meureun isuknya isukan kita action lagi kita ngumpul ngariung lagi ya kita tutup aja sekarang tutup wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hampura Bro.